Para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui mitra sareng simkuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Atunun kana parantos maparin like, komentar sareng subscribe-na. Mudah-mudahan kasayanana sing dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra, wilujeng manco Dongeng Sunda Manganggang di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Saberas teu nyangkong tingkan waktos, urang kawitan we dongengna. Prung Lahang mun ujug-ujug kabangi dina jero 3-4 poe. Kumaha mun nepi ka muluhan poe atawa nepi ka mulanan? Nah kira-kira na bakal cukup eta duit si laing nu 2 ringgit teh. Eta tuh moal cukup teh mah. Tah, moal cukup dalam. Ya tapi kumaha dengan saki ayana, saki buktina. Ari hate pantang kekeh hayang neang indung. Mana geus asa dina beungeut bae. Minta barinahan picerikeun. Anya euy. Ku kitu teh mah dewek oge ngamaklum. Sarta dewek pola ada panujuna kana maksud si laing rek neangan indung teh. Eta teh nandakeun si laing nyah ka indung. Tapi segala hal oge euy, sameme dipilampah teh kudu dipikir lah sing asak. Ulah gurunggu sugancang pincang. Heuh kumaha atuh nya? Cek minta semu bingung. Dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, babadamian minta jeung si Acim tina perkara dagang teh kacida panjangna. Malah si Acim mah terus ngalamun jadi jelema nu beunghar. Pokna teh kabita ku Haji Jenal sudagar batik nu di pasar baru teh. Ai, si lain nyaho pangna Haji Jenal jadi jelema beunghar? Cek si Acim kaminta kalayan daria. Eta nyaho? Bau oge henteu ngan sok ngadenge bae yen ari nu beunghar teh asalna jalma ngopet atawa nyupang. Sarta payana sok jadi bagong. Bejana mah nurus tonjong si bodoh. Ya, bisi si laing teu ngarti eta mah ngan paomongan jalma ngadul wungkul atawa jalma syirik pedah teu becuseun nurutan. Enak kumaha kitu? Ada selain nyaho atupan kamari ge basa manggang umroh teh cek subscriber sama anggang nuyul cenah kitu. Aya eta teh nu kitu nu ngomong kitu tah. Dina YouTube nuyul cenah. Bisa umroh gitu. Ah maneh masuk mama manggang wae. Tembal minta bari seri koneng dumeh asa disindiran. Henteu ade nyaho pisan mah ngan dewek mah ngarti jeung geus ngadenge lalakonna ti indung dewek. Da indung dewek teh baretona ku si bubujang di Haji Jenal. Kumaha lakonna teh? Cing dongengkeun. Dewek hayang nyaho. Kieu gara dongengna teh. Demi Haji Jenal teh keur leutikna budak prihatin pisan.
nya lamun di daerah Malingping Banten mah meureun Haji Jejen lah. Terus kumaha geus kitu? Ngaranna teh si Karman eta teh anak tukang ngalakeusik nu kacida pisan waluratna. Walurat leuwih-leuwih ti kurang dahar sore henteu isuk. Awakna meh salawasna buligir ngan ukur di calana sontog kitu oge geus ruak rawek. Lain kaput-kaputaneun. Olo. Terus untung kacida dina mangsa umur 14 tahun manehna dirawatan ku hiji padagang batik urang Banceuy dijieun pananggungna harita teh. Tah sajeroning jadi pananggung manehna teh teu cicingeun. Sagala kalakuan dudunganana tina perkara dagang ku manehna ditengetkeun pisan seperti hal nawarkeun barang jeung pok-pokanana nyarita. Sangkan dipikar resep kudu rek meuli. Gitu deh harupana barang jeung hargana diapalkeun pisan. Nya. Terus kumaha berarti pinter nyamaina teh nya? Nya ari pinter teh mah. Terus kumaha? Tah, sanggeus kira-kira 5 tahun si Karman jadi pananggungna tukang barang teh nya. Manehna tuluy eureun. Nya eureun. Sabab dudunganana geus teu dagang ngidar tapi buka toko di Pasar Baru. Terus waktu si Karman jadi pananggung teh mahna kacida gemina kana duit. Buruhan jeung persenan ti dundungan tara dimonyah-monyah ngan sakada dipake dahar. Da pakean mah cukup ku rodan dundunganna bae. Atuh barang mahna eureun teh duitna teu kudu bae loba. Make ratusna teh teuy ambuing. Nah, mana loba-loba teuing na sabaraha buruna nanggung barang teh. Moal pirangan ukur 15 sen atawa 2 ketip bae sapoena teh. Tempo-tempo lamun dundunganna keur untung sok menang persenan. Rasa dewek moal nepi ka boga duit ngaratus euy. Ade burunangan ukur 15 sen sapoe mah. Ari si laing. Coba ku si laing itu. Lamun manehna neundan dina sapoe saketip, meureun dina sabulan geus aya 3 perak. Bener. Tah, dina setahun sabaraha coba? Teh sabaranya? 3 perak. 3 Mangkaning dina jero 5 tahun meureun aya kana 180 perak na lain. Nya. Paingan ari kitu mah euy. Estu mata kabita eta mah euy. Tuluy dikumahakeun eta duit nu sakitu reana teh. Tah, kusabab manehna geus nyaho hal kauntunganna dagang barang batikan atuh duitna teh terus bae digolangkeun. Nya. Dipake mulian barang nu marodel nu sakira dipikir resep ku urang dieu. Ari meulianana aya ti Solo eta teh euy. Solo itu Jawa? Nya. Aya ti Jogja, ti Banyumas atawa ti Pekalongan. Kusabab tadina geus nyaho pangedaran, geus mindeng ngubak-ngubak lembur nu jarauh sarta nyaho tempat-tempatna jalma nu royal kana papakean atuh ana prak teh euy mah dagang. Dagang? Nya, ujug-ujug garis wae. Turug-turug barang jualna leuwih murah tibatan ulayan. Leuwih murah. Sabab cek dina pikiran anak ajeun boga batis saeutik dapon milirik ulah mi kapokan kana kanu meuli. Kutina cepet benerna sarta pohara wakalna eta teh sanggeus aya 12 tahun teu kanyahoan ribet geus beunghar sarta tuluy mahna muka toko batikan nu ayeuna jadi toko batik nu pangpayuna diurang sarta loba pangayuhna. Kutan kitu lalakonna teh nya. Urut dundunganna kumahna kacida dipikolotna eta teh. Sababnya eta nu ngalantarankeun beunghar teh. Malah bejana mah munggah hajina oge barang jang urut dundunganna eta teh. Kolot-kolotna disenangkeun pisan kitu deui baraya-barayana. Boh nu landes boh nu geus laer kabeh dijeujeukkeun kana dagang. Kana dagang barang batikan teh nya kana barang batikan nepi ka marajuna euy. Olo pohara pi kabitaeunana eta mah euy. Puguh bae. Sarere oge teh nu teu kabita ari kana ujug-ujug beunghar mah. Si Aci merada nyindiran kaminta. Tapi karena kasusahna jeung karena kacapeanana atawa karena kawakalanana eueuh hiji nu nyebutkeun kabitanya. Da geus kalumrahanana jelema mah mugrib busungkan ikhtiar, bener teu? Nya kitu pisan. Kitu pisan euy. Ngan urang mah najan sakumaha wakalna oge
buah moal bisa nurutan Haji Jena lantaran kurang hate. Cek si Acim bari netep banget jeung bari imut. Lain kurang hate. Tapi kumaha pibasaheunana cara si Karman atau Haji Jenal da urang mah pila kadar dagang rokok. Dagang rokok mah minangka sakolana bae da. Lamun geus pintar sarta geus aya modalna mantak naon urang buka toko. Heuy dadoh. Ya bener pisan eta omongan si lain kitu teh. Syukur ali si lain geus ngarti mah. Nya bener. Ngarti? Cek si Acim bari seuri boga rasa menang paduna. Meureun ayeuna mah si lain moal ham-ham rek campur modal dagang rokok teh nya. Pohara percayana teh. Hah? Nya pohara percayana geus moal ham-ham ku ari mah. Tah. Gitu. Ari jadi jelema mah kudu dek diajak maju. Ulah bedagong. Ulah juga si Mandra. Ari si lain geus gilig mah ayeuna ngan kari mikir-mikir waktuna pibalanjanana bae. Cek si Acim bari nenjo ka luhur kawas aya nu keur dipikiran. Lain ari si lain rek sabaraha ngaluarkeun modal teh. Arek sabaraha ngaluarkeun modal. Ari kahayang mah sanyana duit bae dimodalkeun kabeh. Duit bae nya ngan misalkan keur meuli karcis pikeun dagang di jero Kamedi. Ayeuna dina ceng-celengan dewek meureun aya 3 ringgit mah. Jadi sakurang-kurangna 7 perak keur modal teh. Geuning geus gede ceng-celengan si lain mah nya sagede-gedena oge bebenang dagang rokok atuh. Nya eta nu matak dewek ayeuna rek nyoba-nyoba ngamodal oge ku hayang nambahan kekepulan. Jadi meureun engke urang balanja teh sakurang-kurangna 12 perakeun nya. Naon hiji-hijina nu kudu dibeli ku urang teh? Urang inget-inget heula. Cek si Acim bari leng manehna ngahulang. Mitra kaum dangu sanggeus ngahulang pok minta ngomong anu pipayuan dina tongtonan gede es tu loba euy nyeta surutus sigako insilar sigaret saplendo benernya eta maneh nyaho eta tumben pintar maneh. bener euy bener surutus Chicago nya insilar sigaret saplendo nya Westminster kayu api balon permen penting permen coklatnya jeung es bonbon lah geuning nu bangsa malu kula tuh eta mah euy duit oge moal mahi jeung deui eta mah lain beli-belian bangsa urang. Ari si lain atuh dina tongtonan gede mah lain bangsa urang bae nu pimeulieunana euy. Piraku bangsa tuan-tuan nu garinding meuli rokok anas eta cenah duit ngan saeutik keur balanjana atuh urang mamahikeun bae ka jenteung saeutik dapon pepak. Cek si Acim bari seuri. Ira atuh urang balanja teh engke bae sore. Sore. Bada asar urang ke pasar baru nya ka toko kaitek ambe rada marurah jeung ongkos pepak di dinya mah. Rupa-rupa surutu euy sigaret jeung kadaharan diayakeun sarta menang ngeteng teu kudu meuli petian. Ali meuli rokok mah urang ka Haji Dul Amin wae. Mitra kaum dangu Kamedi kuda dina zaman baheula
tah urang Bandung panginten upami anu yuswana tos rada senior tangtu kungsi ngadangu kamadi kuda dina zaman baheula kacida pikaget teunana jeung dipikaheran ku urang pribumi. Padahal upama dibandingkeun jeung kamedi-kamedi zaman ayeuna mah beuh tangeh pisan. Boh kapinteranana, boh kalucuanana atawa kagedeanana moal aya sajurueun nu ayeuna. Tapi sanajan kitu eta kamedi Harmeston teh meh unggal peuting pinuh-pinuh bae ku nu lalajo. Geus puguh urang dayeuh nu dareukeut dalah nu aranggang oge daratang lalajo dibelaan kakaharan. Harita minta dagang teh kacida resepna sabab kacida payuna jeung panon sabelah lalajo tekung si 3 peuting dagangan minta duaan meh beak. Ari dihitung bebeunanganna kabeh aya kana 7 ringgitna. Eta duit nu sakitu teh ku si Acim ngan dipisahkeun saringgit keur perjagaan bisi aya perlu nu mundal. Ari nu 15 perak deui gancang bae dibalanjakeun kana dagangan. Paingan si Acim sakitu totonjolanana kana dagang. Da buktina mata kresep, gede untungna. Pantes tukang dagang tareh beunghar. Ceuk minta na jero hatena. Singket ieu carita dina peuting panutup jelema nu lalajo teh pohara lobana nepi ka pajajal area nu teu kabagean tempat. Pangnas sakitu pinuhna lantaran dina programana diunggalkeun yen sagala pamainan rek ditembongkeun kabeh jeung rek make persenan. Nyata ngalotrekeun duit jeung barang-barang nu marahal hargana. Pris kahijina baris menang duit reana 100 perak. Pris kaduana baris menang ali berlian harga 75 perak. Mitra, ali berlian hargana zaman baheula keur zaman penjajahan Walanda 75 perak cenah mitra. Lamun ali berlian 75 perak berarti duit 100 perak teh sabaraha pangajina? Mangga dietang wae. Pris katilu menang wadah sepaheun perak. Jabat ti eta rea-rea deui barang persenan nu marahal. Sakabeh jelema anu maca programa atawa anu menang beja ti baturna tangtu bae pada katarikatena. Pada penasaran hayang narohkeun mili. Kawan tu duit 100 perak teh zaman harita mah lain saeutik-eutik duit. Kusabab harita loba nu lalajo minta dagang teh pohara payuna. Samemeh nepi kana waktu ngaso oge daganganana teh geus meh beak. Atuh tuluy bae lalajo diuk ngarendeng jeung si Acim dina papan hambalan pangluhurna ngarah awas. Mitra kaum dangu, waktu eta segala kasusahan jeung kaprihatinan minta leungit sama sakali. Kasilih ku kabungah nu teu aya papadana lantaran saku pinuh ku duit jeung kabangbrangkeun ku lalajoaneun. Nya bener duit mah gede tanagana. Mawa jag-jaga nu keur susah duit mah geuningan. Ojeg si minta na jero hatena bari rutret ka nu maranjo dongeng Mang Anggang. Benernya duit mah nya.
paingan anu baleungar balang siar na sok leuwih soson-soson jika nu taya kacape. Dan mun beuki loba bebeunanganna punah kacapeana begitu mah resep barang alana. Cek Minta dina jero pikir bari pok ngomong ka si Acim. Ajakal temen Cim euy. Naon? Heuh eta harmes tontengan 10 poe mainan nya Cimnya. Nah make anjakal? Eta bae lamun nila mah meureun urang moal susah dagang. Unggal peuting dagang di dieu meureun leuwih untung. Atuh lila teuing mah moal aya nu lalajonna oge moal da baru senengan. Lamun carang nu lalajonna mah meureun dagangan teh moal payu atuh. Bisa jadi urang malik rugi. Heueuh nya. Kumaha ayeuna karasa ku hate si laing? Nurut kana omongan dewek teh aya karasana. Lamun hayang maju nurut, lamun embung diblokir ku Manggang mah. Maneh mah mau Manggang wae. Eta mun maksud teh. Cek si Acim bade nyengir. Karasana mah teh beda ti si laing. Tah heueuh. Nu mata ka jadi jelema kudu nurut kana papatah nu benar. Ulah borangan teuing ulah sagala ham-ham. Ulah ngan ngagugulung kasungkan dari kana balang siar mah kudu jajam, kudu cengeng, sugan bae urang jaga. Sugan bae kumaha? Sugan bae bisa kawas haji. Itu tuh nu diuk di kelas 2 tuh. Acim bari nunjuk ka tempat kelas 2. Haji nu mana? Minta bari ngawas-ngawas ka kelas 2. Haji nu itu tuh nu ngarendeng jeung nu kumisan di bendo porteng. Itu nu gending nu make rantai arloji emas saya teh rekara sering tanya nyaho kapannya eta Haji Jenal nu beunghar teh nu rek diturutan ku dewek teh kutan eta Haji Jenal teh. Minta bari neges-neges kanu kumisan nu diukna di gigireunana teh nah geuning jika ngarendeng jeung Mang Madasan eta mah Jika jeung Mang Madasan Mamang Kuring cek Minta semureuwas. Nah nu mana gitu paman si laing teh? Kapan eta nu diuk di gigireun nu kumisan tah? Itu tuh cikan ku dewek di deuketan. Entong sia bahaya moal hayang tega sungkur rupana jika kumaha gagedug bangsa teh. Cek si Acim bari tuluy turun tina pangdiukan rek nyampeurkeun Mang Madasan bari api-api dagang. Mitra kaum dangu, sabot si Acim ngadeukeutan Mang Madasan bari nawarkeun dagangan teh. Kabeneran harita permainan ngaso sakedeung baris muka lotre persenan teh. Waktu eta nu lalajo teh kabeh pada ngaluarkeun karcis tina sakuna. Terus diarilikan nomerna bari ngomong, "Lah cenah, hayang daya milik euy kitu. Keuna kana nomor hiji cenah tada teuing aing atohna." Ari Minta kusabab harita taca nyaho kana nomor da buta huruf buta angka tuluy bae nanyakeun ka batur nu diuk parendeng jeung dirina. Punten kulan pang ningalikeun ieu karcis kuring nomor sabaraha? Cek Minta bari nembongkeun karcisna. Nomor hiji 225 jang. Cek nu diuk parendeng jeung Minta. Eta nomor tuluy ku Minta diapalkeun sababaraha kali. Hiji 225. Hiji 225. Hiji 225. Hiji 225. Cenana jero hatena nepi ka apal pisan. Sabot Minta ngapalkeun nomor karcis. Torojol tuan kapala sirkus datang ke tengah-tengah pakalangan komedi sarta tuluy ngomong ku basa Malayu. Maksudna nganhunkeun kanu lalajo jeung mere nyaho yen rek muka alot persenan teh. Nu lalajo grrr kareprok
cuk nu bohong teh mah keprok nepi ka mareceng ramonangan kari igel-igelanana saking ku tarik-tarikna keprok bawaning ku suka nepi ka aya ting saruit sagarupa geus kitu jep jempe kawas gang katincak celina dipasangkeun jeung panona narenjo kana nomor karcisna sarta di jero hatena kabeh pada ngarep-ngarep hayang meunang. Ayeuna pris ka hiji dibuka. Mangga geura darangukeun ku sararea aya. Cek tuan komedi. Mitra anu ditungtung panonton model iringan Abah Lamotnya urang Bojong Soang Babeh anu ti pasar Minggu aya Bang Rakel anu ti Tasik ngahaja ka darinya teh mitra Aekiu ti Ciwidey Bang Uje oge seselendap ka hareup sieun teu ngadenge pengumuman. Ayeuna pris ka hiji dibuka. Nomor hiji 225. Hiji 225. Nomor hiji 225. Mitra kaum dang ger nu lajo teh kaleprok bari ngaramong maninga guru. Ayo nyebutkeun hanjakal cenah. Sautik deui oi. Sautik deui beda sangka. Itu. Ayo nyebutkeun lapur euy, jauh pisan bedana. Jeung aya oge nu ambak-ambakan tepuguh. Abah Lamot mah nepi ka murang maring ka mamana terus balik ka lemburna. Ari minta barang ngadenge tuan kamedi nyebut nomor hiji 225 sajong-jongan mah ngahulang weh. Asa ngimpi jeung hate ratug bawaning ku atoh. Sanggeus angeuna leler teu ratug teuing tuluy turun tina pangdiukan nyamperkeun ka tuan kamedi songasongkeun karcis. Iya nomor hiji 225 teh. Woi selamat banyak untung ya, kamu beruntung, kamu orang selamat banyak untung. Omong tuan kamedi bade nyaruakeun nomor karcis minta teh. Ari geus tetela sarua tuluy mah namikeun uang kertas sobat lembar nu 25 rupiah. Mitra kaum dangu nu lalajo meuni reang ngomong pang-pangna babeh pasar Minggu nu ngahaja nongton ka dinya. Ih cenah geuning budak tukang rokok teh anu meunang teh kitu. Untung eta budak teh untung cenah. Aya oge Aeki nu ti Ciwidey. Oh cenah matching dewek cenah jeung aya oge nu nanya kieu ngimpi naon euy penting tadi mana gede-gede milik teh gitu. Sanggeus minta narima duit tuluy diuk deui dina pangdiukan urut tadi bari ngadagoan si Acim. Barang pris kadua katilu kaopat jeung satuluyna geus kaluar tuluy kamedi teh nuluykeun deui pamaenanana. Minta geus teu inget kana lalajoananeun awahing kusuka gawe teh ngan nyekel saku bae. Sieun aya nu ngodok duit, sieun anu nyopet bari luak liuk nempoan si Acim. Sabab ti barang ngason nepi ka maen deui manehna betles bae teh nyamperkeun ka minta si Acim teh. Sakitu minta menang kabungah gede oge. Nah manehna teh teu nyahoan kitu yen aing menang pris ka hiji cek minta dina jero hatena. Gancangna tuluy minta turun deui tina pangdiukan kaunggal tempat da bisi manehna keur
dagangan nu barang beli tapi oleh bae teu kapanggih. Nah ka mana si Acim teh? Cek Minta dina jero hatena. Nah mahena teh nyaru nyumput kitu atawa geus balik teh heula ka mana si Acim teh karti. Waktu nu lalajo budal gancang Minta magat di lawang paranti keluar. Teu hanteu lapur teu pasanggro Minta eueuh teu katempo kalangkangna acan. Mana kitu geus mantog ti heula umat teh meureun. Minta bari semu keheul. Lah ya si Acim hari naon keung temen aing balik sorangan. Geus beakeun kahar jeung geus carang jelema deui teh. Da aing diselang ku kulintingan heula neangan umat nu geus mantog si. Ningakeun aing bawa si Acim teh. Minta keheul sakeheul-keheulna. Bari terus kokotetengan. Sanggeus weleh neangan sarta taya pangharapan kana papanggih. Tuluy Minta balik sorangan. Dagangan mah geus dihijikeun jeung dagangan si Acim. Waktu meh narek api-api nawarkeun teh. Mitra kaum dangu. Harita di jalan geus carang jelema da puguh geus tengah puting. Komo beuki jauh di tempat komedi mah jelema teh beuki entangan-tangan bae. Ngan hadena geus bijil bulan. Jadi ngurangan oge kana kakeung Minta dina waktu harita. Ngan lamun Minta ngaliwat kana handapeun tatangkalan nu rada poe nya sok rada oge sieun malah sok muringkak bulu punduk. Barang Minta ngaliwat ka palebah kampung Bancoy sakiduleun jalan kareta api hatena ngadak-ngadak mangsar mingsir. Angen ratug jeung awak kukurayeun. Naon sababna? Sabab harita mah di lebah dinya teh masih keneh poek caneom ku tangkal awi haur jeung tangkal Kiambon. Lamun aing palebah dia aya nu margasa meureun moal aya nu nganyawankeun. Tapi ana make sieun pedah ngaliwat ka nu poek kawasina laki aing teh. Barang keur mikir-mikir kitu, ujug-ujug gabrug aya jelema duaan ngarontok ka manehna. Nu saurang ngabekem sungutna, nu saurang deui nalikung leungeunna. Saumur gumelar di alam dunia, Minta kakarak harita manggih karewas jeung kasieun nu taya papadana. Nepi ka sawatara jongjongan mati bisa ngarengap-rengap acan. Leuleus kawas nu dipupul bayu atawa kawas nu kalenger. Taksira nya kawas Minta nu disebut kabur pangacian teh. Sanggeus inget deui tuluy Minta satekah pola gugurin jalan sangkan lesot. Tapi lapur meunan bisa lesot mah angguru kalah beuki dipageuhan bae nyeklanana nepi ka leungeunna Minta asarmak. Kajadaog sia setan, kurang ajar. Dan ajar 1000 kali minta gugurin jalan oge ayeuna mah sia moal bisa lesot belo. Cek nu saurang. Hayo. Seret ka sisi Cikapundung. Bawa seret. Cek nu saurang. Mun ieu umat teh disampurnakeun ayeuna geus tangtu urang cilaka. Sabab nyawa rahasia urang. Hayu bawa ka Cikapundung. Palidkeun.
Geus kitu rigidig minta dipapayang kuduaan rek dibawa ka sisi walungan Cikapundung. Mitra kaumdang, sanajan harita minta tersidik kana rupa banget eta dua jelema, tapi kana soran nu saurang mah apal keneh nyaeta sora Mang Dasan. Mang Madasan adik kandung bapana teh nya mamangna pisan. Aduh, buah-buah aing tiwas teh. Geus tangtu aing rek dipaehan. Minta bari ngajerit dina jero hate. Bedil ditompokeun kana dadana. Mana horeng eta teh mantri polisi jeung upas tiluan nu ngahaja megat di dinya. Kawas nu geus direncanakeun ti samemehna. Kawas nu geus uningaeun yen bakal kajadian perkara nu matak ngeri. Setan bangsat garot rek dikumahakeun eta budak teh ku sia ha. Saur mantri polisi bari nompokeun pistolna kana beungeut Mang Madasan. Hayo upas, tangkep ya bangsa teh duaan. Borogon si bage borogon. Mang Madasan jeung baturna ngadak-ngadak leuleus teu bisa meta ku kumaha. Da puguh aya dina tungtung bedil ngan kari pasrah bae. Atuh gancang bae diborogod duanana tuluy digiringkeun ku jalan baris terus dibawa ka kantor Tuan Sakaut. Ari minta tuluy bae nuturkeun pandeuri nepi ka jalan bari teu waleh mikiran. Kumaha ieu lantaran napangna ujug-ujug kanyawan ku polisi. Cek minta na jero hatena. Barang datang ka jalan ujug-ujug gabruk bae si Acim ngarangkul minta bari ngomong. Selamat ayeuna mah euy. Selamat. Karah ieu teh si Laing Cim. Aing ya teh. Nah si Laing mah tega-tega teuing nalkeun ka dewek. Meh bae dewek tiwas moal bisa papanggih deui jeung si Laing euy. Keula ulah bakal loba carita. Dewek rek uncukan heula ka juragan menteri polisi. Cek si Acim bari tuluy muru ka menteri polisi. Gamparan kumaha abdi ayeuna wangsul bae atuh nepi kedah ngiring ka kantor Tuan Sakaut. Jig bae marane baralik we ka itu baralik. Ngan di mana aya panyaur di Tuan Sakaut maneh kudu nemonannya. Mangga tuh. Cek si Acim bari tuluy nyamperkeun deui ka minta. Pohara dewek mah helokna kuy kajadian euy. Anu leuwih elok mah urang atuh. Get datanya Horasiana kayak diceritakan di itu. Ayeuna mah hayu bae urang buru-buru balik. Kayak geura geus datang aing mah ku dewek dibejakeun. Ayeuna mah bisi indung dewek arep-arepeun. Aduh Cim. Lamun si Laing waktu dewek direjeng, lamun si Laing nyaho waktu dewek direjeng jeung di paehan meureun. Maneh pasti tangtu kaget. Maneh ngadenge teu? Ada dewek oge ngadenge. Si Laing terek dipergasa ku maman si Laing satarek dipalitkeun ka Cikapundung.
kutan si lain teh nyaho waktu dewek dicelok ku Mang Madasan jeung baturna puguh wae leuwih teh nyaho kumaha duit si lain nu 100 perak teu leungit nya mebepo cek minta bade ngarampaan saku lah adina bayar teragrag ta eta duit nu 100 perak nu ngalantarkeun si lain rek dipergasok ku paman si lain teh euy teu karti kumaha pangna si lain nyaho kitu cek dewek oge isukan ku dewek didongengkeun hayu urang balik cek si Acim bade ngalengkan leungeun minta ngajak lempang gagancangan waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.